Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng Ibu Linda Prasetya Wulandari, Guru Bahasa Sunda ti UPTD SMP Negeri 3 Banjar. Serta acan dilangsung kena pengajaran dinten ayeuna, hayu urang mengucapkan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia Allah melancarkan pengajaran dinten ayeuna. Serta acan urang kana bahasan rumpa kakawi, hayu urang tingali heula kompetensi dasar. Nu kahiji 3.1. Memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, dan aspek kebahasaan tentang rumpa kakawi. 4.1. Mengomunikasikan rumpa kakawi atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Salajengna tujuan pembelajaran. Nu kahiji, memperagakan rumpa kakawi atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal yang baik. Kedua, menanggapi peragaan kawi dengan komprehensif. Nu katilu, menjelaskan hakikat kawi dengan benar. Keempat, mengidentifikasi unsur-unsur rumpa kakawi dengan tepat. Nu kalima, menafsirkan isi rumpa kakawi dengan benar. Nah, ayeuna mulai bade kana rumpa kakawi. Naon anu disebut rumpa kakawi teh? Nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpa kakawi Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Rumpa kakawi diwangun ku dua unsur. Nu kahiji rumpaka, nu kadua kawi. Rumpaka raket kana patalina jeung sastra atau puisi. Pamikawi raket patalina jeung karawitan seni musik. Dina pengajaran bahasa mah leuwih museur kana unsur rumpakana anu kaasup kana kasusastraan nyaeta puisi. Sanajan kitu, taya salahna upama urang oge bisa ngalagukeun atawa ngawihkeun rumpaka anu keur dipedar dina pengajaran basa. Upama nilikana rumpaka lagu Sunda buhul umumna mangrupa sisindiran nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung esi. Wangun sisindiran kapanggih dina rumpa kakawi Sunda kiwari saperti anu aya dina Bubuy Bulan, Sorban Palit, Cikapundung jeung Es Lilin. Salian teh eta aya deui kawi Sunda anu rumpaka asalna mangrupa sajak saperti sawatara lagu Sanggian Mangkoko Koswara. Kiwari sajak-sajak anu dijadikeun rumpaka lagu teh sok disarebut musikalisasi puisi. Salajengna mangga hideuk kupingkeun contoh rumpa kakawi nu judulna Mojang Priangan.
pingkeun contoh kawih nu judulna Mojang Priangan. Tah kunaon urang kudu waduh kana kecap rajekan kusabab aya sababaraha kecap dina rumpaka kawih anu berhubungan jeung kecap rajekan. Jadi hidup kedah terang heula naon anu disebut kecap rajekan teh. Kecap rajekan nyaeta kecap anu wangun dasarna disebut 2 kali atawa leuwih. Boh sabagian, boh sagemlengan, boh sorana anggar, boh sorana robah. Gunana pikeun ngawangun kecap jeung harti anyar. Contohna dina rumpaka kawih Mojang Priangan aya pada anu unina kieu. Nilik kana wangun kecap anu dicondongkeun eta kecap-kecap teh kaasup kana kecap rajekan. Tah ayeuna hidup kedah terang naon wae kecap rajekan teh. Nu kahiji kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali engang mimitina wangun dasarna. Contohna kecap buntut janten bubuntut, salajengna kecap sepak janten sesepak. Tah ayeuna nu kadua kecap rajekan Dwi Madya nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali engang di tengah-tengah wangun dasarna. Contohna kecap sabaraha janten sababaraha. Nu katilu kecap rajekan Dwi Lingga nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna sagemlengna. Sorana aya oge anu robah, aya oge nu angger. Dina kecap rajekan Dwi Lingga aya 2 rupa nyaeta kecap rajekan Dwi Murni jeung kecap rajekan Dwi Reka. Nu disebut kecap rajekan Dwi Murni nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna bari sorana angger. Contohna kecap jalma jadi jalma-jalma. Angger kecap awalna diulang 2 kali. Tah misalnya kecap rajekan Dwi Reka nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna bari salah sahijina aya nu ubah sorana. Contohna bere jadi bura bere. Jadi aya sora anu robah. Nu kaopat kecap rajekan Trilingga nyaeta kecap rajekan diwangun ku cara nyebut 3 kali wangun dasarna bari robah sorana. Biasana wangun dasarna teh mangrupa kecap anteuran atawa tiruan sora. Contohna trang janten trang treng trong. Dug janten dag dig dug. Nah, kitu eta disebut kecap rajekan Trilingga. Selain tinu dibahas di slide sateuacanna, aya nu disebut oge kecap rajekan semu atawa kecap rajekan titiron. Maksudna wangunna siga kecap rajekan, tapi upami disalusur ku ilmu basa lain kecap rajekan. Pikeun nganyahukeunana telan bae wangun dasarna. Tah eta disebut kecap rajekan. Salanjutna hidup atau paham ya karena naon anu disebat rumpaka kawih, naon anu disebat kecap rajekan. Mangga hidup kerjakeun pancena pikeun maham pedaran. Mangga kerjakeun pancen 5 halaman 8 sareng pancen 8 halaman 16 dina buku Gapura Basa pikeun kelas 8. Hatur nuhun, sakian tiasa ku Ibu Dipika hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.